dalang. COD, carita obrolan dalang di MPP Official, panteng terus, bray. Seret. Kopi teh herang ieu. Herang. Depan kopi. Kopi. Akang dari dia mah gaib. Begitu. Asa urang peureum hayang kopi. Asa Aya. kopi. Aya. Jadi tembus kana rasa. Innamal amalu binniyat. Segala itu amal niat. Jadi niatnya urang hayang kopi. Hese urusan yang niat mah tuh. Gitu dah Kang. Ya. Jadi menggol deui kana urusan akang dongkap ka dieu ka Aji. Di Gili Harja memang nami Abah sangat booming pisan upami nuklir Israel ge teu mampu. Anu jeneng dalang putra Abah sabaraha jalma Ji? Anu engget teh abdi Kun Adi Yogas suara. Terus Batara Aya Batara. Batara terus aya jadi Cipta Dewa si Ito eta mah kana cepot gaul diga Kang Riswa kapungkur gitu. Cepot show mah adinya. Pojok cepot. Pojoknya juga pojok cepot gitu. Tah juga gitu. Jadi namanya opatan kan. Opatan Tapi nu bungsu lana insyaallah ataupun anak rapi nuju belajar. Alhamdulillah. Gitu. Jadi akang oge di ditu di Munggul Pemenang teh putra-putra pun bapak teh opat. Akang Terus pangageungna kadua Asep Koswara ti Pusaka Munggul Pemenang. Nu katilu Yoga oge aya namina Yoga. Namanya muncul tacan patos memperdalam kana ilmu padalangan kapungkurna. Da nyeuna mah latihanna teh kana bela diri wae. bela diri. Terus muka tilu si bungsu, si Purunyus, Saha Dalang Dandan. benten sakdeui cenah abinya. Mohon itu mah ieu mah Dadan, itu mah Dandan ngangeen. Dan bermake up atuh dandan. Nya jadi palasapahna Dandan di dieu teh merias wajah. Mermias wajah. Di antawis putra Bapak Dede nu beda rupana Dandan. Nah, pangkasepna. Da Pangkasepna berarti. teu nya jaina abdi mah hiji dua. Dan hampurannya Dan. Ulah di hampura. Aing mah yang beda we. Yang beda. Ji kange istilah nama menyatukan para netizen anu bersangkaan bahwa urang teh musuh besar dina padalangan padahal nu dijebatkeun ku Ai. Urang bersaingna kan Ai Panyangki mah urang teh goreng, silih binti, silih ala gitu cek paribasana anu memang pada netizen anu awam kana silsilah ieu. Ta panginten ti Aji sareng akang pribadi pantos kauningan ku para netizen yen jalmina mah geuning teu naon-naon gitu. Lepas tina hal eta anu namina powerna memang ieu power Abah memang luar biasa. Abah Sunaria Ibat Dalang Maestro itu anu posteran terus beberapa kali ke luar nagreg lah gitu jadi luar negara gitu. Hiji kebanggaan untuk masyarakat Jawa Barat. Mungkin para netizen juga bukan Jawa Barat aja, nasional dan mencapai internasional sudah tahu bahwa di Indonesia itu ada budaya seni wayang yang memang sudah booming oleh Abah Asep, Abah Dede dalam suatu menggelarkan padalangan di luar negara. Kange urang. Naon anu jadi beban menyandang urang sebagai Ayi akang mah terkadang dacan aya jawaban akang mah. Rada berat menyandang seorang anak Dede Amung misalkan, Ayi seorang anak Abah Asep. Apakah Ayi enak atau berat kumaha tadi? Sebenarnya mah kalau bertanya upami naroskeun eta menanggung kebesaran nama orang tua kita sebetulnya boh almarhum Pak Dede, almarhum Abah dengan kebesaran maestro mereka sebetulnya kita teh berat. Iya. Berat sebetulnya. Kalau dirasakan emang berat. Ada nilai berat, ada nuntunanya. Tapi dirasakan berat. Beratnya apa?
Beratna teh urang sieun teu jiga anjeunna. Da percuma siga anjeunna keneh. Percuma jiga anjeunna mah. Da moal bisa jeung moal bisa nyuaroan anjeunna. Pak Dede sebagai maestro almarhum, Abah Asep sebagai maestro almarhum, itu disebut maestro karena tidak bisa dituruti oleh orang lain. Betul. Kalau bisa dituruti tak gitu mah mau bisa disebut maestro atuh. Iya. Karena beliau bergelar maestro, bawa Pak Dede, bawa Pak Abah, itu karena mereka emang luar biasa, tidak bisa ditiru dengan dijimnas langsung. Enak orang yang nurutan tuh bisa. Tapi abdi pan turunan Abah, kudu tetap aya benang merah. Nah. Tedakna kedah. Laras. Nanti penyajianana berbeda dengan Abah, berbeda dengan Pak Dede itu hal yang wajar. Kalau orang dibayang-bayangi terus dengan nama kebesaran atau napi hayang terus wae nanti jika Abah adug-adugan ge moal bisa. Sampai kapanpun moal bisa. Dadannya dadan harusnya menjadi dadan. Betul. Jangan menjadi orang lain, harus menjadi dadan sendiri. Abah itu terkenal, Pak Dede itu terkenal, beliau karena apa? Karena beliau mempunyai ciri khas sendiri. Ya. Laras teh? Betul. Ti Abah sepuh ke Abah Haji Ade berbeda. Beda. Ti Pak Haji Ade ke Abah Asep berbeda pisan. Jadi harus berbeda. Tidak mungkin sama. Itu yang eta mah ilahiyah, pasti berbeda. Orang itu tidak akan sama, Kang. Iya. Ayeuna mode abdi sorat cepot kieu. Moal sarua jeung sorat cepot Abah kieu. Meskipun sakocoran. Iya, betul. Pon kitu orang lain tidak mungkin menyerupai Abah. Anaknya pun juga tidak bisa menyerupai. Karena satu. Manusia itu satu. Yang kreativitas luar biasa itu pasti satu, teu bisa diturutan. Nu mawi aya anu bisa diturutan naon? Prosesna. Proses pembelajaranna kurang kudu diturutan, eta prosesna. Hasilna pasti bakal berbeda. Betul. Tapi prosesna mah kudu sarua. Gitu. Belajarna gitu, teh tekuna diajar mun kakawen diajar kakawena. Tapi kan hasilna mah beda, kakawen abdi jeung kakawen Abah beda. Iya. Tapi latihanna mah sarua. Leres deh. Betul. Mau di sekolah. Leres. Murid segitu banyaknya pelajaran kan sama. Tapi hasilnya beda-beda. Anu jadi anu. Begitupun orang belajar wayang golek pasti akan beda kan. Betul. Lajeng lagi. Anu karaos ku Akang, Abdi teu karaos pun. duka teh ieu mah. Duka ieu mah teu gaduh paraosan panginten. Anu karaos ku Akang ieu. Sateu ayana Abah, sateu ayana pun Bapak. Di sisi lain urang berkecil hati, di sisi lain urang bungahna kabina-bina. Ku munculna dalang-dalang pemula da anu katinggal kusim kuring ti kawit teu aya Abah sareng pun Bapak dalang seperti Silaru. Leres Jadi Kang. seperti Silaru. Taraweh lah urang biasana sok kalangan di Kuningan kan kapungkur mah pami manggung teh. Henteu Abah pasti Aji. Mohon. Henteu Pak Dede Amung pasti Kang Akang. Teu ayeuna mah panginten Abah teu aya sareng pun Bapak teu aya curug. Mohon. Sebab curug teh kieu panginten teu aya curug sakti teh. Sapertos aya nu bade nyeurehan ka Abah. Mohon. Atau napi misalkan kirang pendanaan anak, atau teu nyampe, atau napi misalkan di Abah nantos lebetan, tong uing, tuh we anak abdi dadan pasti gitu. Leres. Jadi lu pamit teu Abah teh tangkos ayi. Sampai sareng pun bapak oge kitu panginten, tong abdi itu si Awan we, gitu panginten. Tah nu mawi kapungkur mah pan urang pasuliweur teh truk teh sareng truk Abah, sareng truk ayi pasuliweur di jalan teh. Ayeuna mah pan waduh, kasebat dalang-dalang ti Medan. Ti Medan aya. Oh iya, dalang EN namina. Dalang EN. Majeng aya. Majeng alhamdulillah. Mu alhamdulillah. EN. Orang Medan. Oh. Tapi sanes kana awayang aya majeng nama. Kana icalan butik di mana di Kuningan, kana icalan butik. Mending uih ayeuna we akang. Eta EN nya namanya. Dalang EN. Eta untungnya make EN, lamun teu ngake EN mah bahaya. Dalang EN. Tapi dalang modal ieu. Tah ayeuna pan dalang-dalang pemula teh muncul apa muncul. Itu kenapa? Naon ku sabab gitu? Karena kan kapungkur kieu Kang. Ieu logika sim kuring. Abah sama Pak Dede atau napi dalang-dalang kasupuan itu sebagai di liberatan juga mata poe.
Betul. Jika mata poe, biji lampu nu kareta tengah tingali. Iya. Leres teh, Betul. karena ini terlalu besar. Wah, Abah Asep, Pak Dede, Almarhum itu terlalu besar. Jadi melenceng, hese nyainganana tong boro urang lah, tong boro batur urang ge budakna. Apa jauh? Nya jauh keneh urang teh kana ilmu marantena luar biasa pan. Ayeuna manjana teh teu aya intina mah pasti katerempo. Leres teh, logikana kitu. Jadi kataringali ayeuna mah. Tapi di sisi lain orang reus jeung Ya reus bagja, simkuring naon bagjana nya istilahna mah pecinta wayang golek bakar namahan. bakal namahan. Ya. Dalang-dalang moal teu aya. Moal teu aya. Bakar namahan. Bakar namahan sabab kieu ini jadi dalang ya. Si A jadi dalang, otomatis indungna bakal jadi resep dalang. Anakna resep dalang. Dulur-dulurna bakal resep jadi dalang. Santeuna lah keluarga manehna bakal resep dalang lamun aya wayang teh pasti ngilu lalajo. Betul. Lamun dalang seueur teh. Tah gitu, Kang. Ai kerjaan kapungkur mah pan terkadang duluna ngadalang resepna teh lain kana ngadalang kana ieu we gantunganana Nah, eta gantunganana. Mohon eta. Kana gantunganana Aya eta mah gitu. aya. Sajabati eta kange pendapat aji ieu mah je. Dina masa pandemi urang terus pasti libur dina ngawayang. Menurut Aji nah wayang ieu bakal punah bergeserna ieu budaya-budaya luar. Salarasna upami pemerintah tidak ikut campur. Sebenarnya kan tiba heula orang hanya dimanfaatkan dalam artian dimanfaatkannya ku pemerintah ditabeuh teh lamun aya kegiatan maranehna gitunya kebutuhan maranehna. Kan selama ini orang ditabeuh lolobana ku masyarakat nya. Teu kudu hajat. Ayeuna seperti kieu bade kumaha urang hirup. Bade kumaha kebudayaan hirup. Upami keadaan ini seperti ini, otomatis tidak ada lagi kata, tidak ada lagi nanti alasan pamarentah kudu turun tangan. Pamarentah kudu turun tangan. Mari kieu Kang. Urang mah masih kene beruntung. Kang Awan, abdi atanapi dalang-dalang ayeuna masih kene beruntung. Diwaris ilmu ku Rama, diwaris ilmu ku pun Bapak. Sakalian jeung nu lalajona diwariskeun. Betul. Leres teh? Betul. Ayeuna urang kaharep bade kumaha? Anak urang, incu urang jadi dalang sahan rek kalajona. Lamun kena teh kejadian seperti ini terus. Betul. Anapun nanti kalau sudah normal lagi pemerintah tetap kudu ngajaga naon teh pelestarian. Aya regulasina, aya undang-undangna. Ieu mah kudu sabab naon? Anu tadi teh anu jadi atanapi regenerasi itu bukan hanya dipraktisi saja. Regenerasi itu bukan hanya khusus dalang saja, tapi regenerasi nu lalajo gue kudu dibina. Betul. Apa gunanya orang jadi dalang HD numutkeun pandangan peseniman? Urang ngawayang HD pokona mah segala rupa HD nu lalajo eueuh rek naon? Leres teu? Leres teu? Aya hiji cerita ieu mah. Di Cina aya tukang ngacapi. Jago ngacapina teh Kang. Anu nonton eta ngan eta hungkul. Tukang ngacapi teh. Nu nonton teh eta we tah. Sakali mangsa anu nonton eta maot. Eueuh teh nu lalajo. Maot. Kacapina dihancurkeun Kang. Kunaon dihancurkeun? Percuma urang jago kacapi dan nu lalajona teh aya. Begitupun wayang golek, kurang meskipun jadi praktisi pang HD-HD-na melebihi maestro ke depannya. Kalau tidak ada yang nonton deh kumaha. Nu matak pamarentah di dieu cek abdi pamarentah sebagai stakeholder kudu bisa memfasilitasi bagaimana supaya mendidik regenerasi penonton yang baru. Betul. Anu kapungkur ku urang pantos dilakona naon? Apresiasi seni budaya kanggo murang kali. Betul. Eta kudu dijalankeun deui. Ayeuna geus aya deui. Eta kedah dijalankeun. Kedah namanya menjadi agenda untuk pamarentah. Pamarentah kudu jeli ieu. Kudu jeli. Ya mah seniman sadayana, bos seniman wayang golek, bos seniman pencaksilat, bos seniman tradisional. Semua seniman itu harus dikenalkan lagi kepada anak kecil. Sababna anak kecil mah kan masih kene brilian, masih kene tangkapna masih kene cepet lah gitu. Cepet, terus terukir lah gitu lah. Betul. Jadi kudu didedetan, kudu propaganda ka budak leutik. Ulah nepi ka ayeuna hariwang pan budak leutik pun anak oge ayeuna nonton YouTube teuing naon anu dilajoanana. Iya. Laras teh. Da teu mungkin lah lajo wayang golek. Betul.
Betul. Lain teh Palingnya mungkin beberapa persen beberapa lah. persen lah gitu. Ya. Kebanyakan teh karena joget Korea we gini eta. Drakor. Ya, drama Korea. Pan ya urang geus Kudu jeli ya. Ya, non teh kudu ningali situasi seperti ini teh. Numawi, mudah-mudahan pemerintah bahwa pemerintah pusat, kota, ke provinsi, kota, kabupaten, nya kada tiasa aya lengkah lah. Iya mah sebagai saran ataupun pemerintah punya jalan yang lain itu lebih baik Ya. kalau benar berguna demi kepentingan regenerasi yang akan datang. Betul. Wish, tepuk tangan para netizen. Itulah berbincang-bincang saya dengan Kidalang Haji Dadan Sunarja Dalang Kondang di Jawa Barat. Mungkin para netizen sudah tidak asing lagi. Demi meningkatkan budaya atau seni yang kita banggakan ini tidak cukup oleh kami selaku pelaku seni, tapi harus ada bantuan dari pihak tertentu, pemerintah terutama untuk mengenalkan kepada anak-anak sekolah. Seperti dulu ada apresiasi wayang masuk sekolah waktu digelar sama Kiai Dadan, dan saya juga pernah di sana di Padepokan Seni ya di sana. Itu memang bagus, tapi sekarang mungkin entah kenapa enggak. Ya karena kebijakan, Kang. Ya. Kembali lagi kebijakan terhadap kepala daerah. Ini kuncinya di kepala daerah. Kalau kepala daerah kan punya otonom nih. Iya. Dia punya kebijakan. Kenapa tidak dibikin perbub? Anak-anak nonton wayang atau anak-anak nonton pencaksilat usia dini. Iya, nonton calung. Betul. Betul. Kamu wayang golek mah notabene kan wayang golek adiluhung kan. Betul. Mendidik gitu kan. Pokoknya mah kunaon teu bisa gitu kan bisa. Iya. Ayeuna kieu, cenah eueuh APBD banyak lain menuju Roma. Ayeuna barudak sakola dititah renang, mayar sabaraha? 20.000. Laras teh? Ya. 20.000 mayar renang teh. Teu menang teu pun anak baheula keres teh. Teu menang teu rek renang rek teu tetep mayar. Kenapa tidak ayeuna nonton wayang menonton anak-anak mayar seperti renang? Iya, seperti renang. Menjadi kurikulum di sekolah. Betul. Muatan lokal. Kenapa tidak mayar sarua? Hiji budak dididik menghargai seni. Iya. Leres teh kan? Betul. Bisa, ayeuna kieu. Gedung kapasitasnya berapa? 400 orang. 400 kali 20. Berapa? 8 juta. Iya. Biaya produksi ketutup kan? Ya, betul kayak betul. Leres deh. Jadi memang cara memperkuat seni budaya harus dikenalkan kepada anak-anak regenerasi yang akan datang untuk menonton wayang. Dan kami pun sebagai praktisi mungkin ya kepada pemerintah, kami pun tahu mana proyek idealis, mana proyek komersial. Iya, betul. Proyek komersial orang di nu hajat bisa nyeun harga bebeledagan, tapi urusan proyek idealis oke nggak apa-apa. Nu penting ieu bakal kahareupna. Betul. Nu penting biaya produksi katutup. Nah, dengarkan para netizen. Jadi kita juga bisa membedakan untuk yang punya hajat atau untuk para instansi-instansi untuk pengenalan biar wayang tidak disebut seni murahan dan tetap wayang tetap eksis sampai manapun da sanos simkuring sumangam kieu, tapi tetap yakin salama masih aya nu ngawinkeun jeung aya nu nyunatan wayang mah tidak akan punah. Lamun misalkan awewe geus teu dikawinkeun, lalaki geus teu disunatan, ciri kehancuran padalangan di abang pintu. Oke. Yi. Rupami akang ngalami ya, da seueur bujangan akang teh wade teras ka Solo. Bade ka Solo. Mohon. Alah, bade naon? Kira nyanak pecel 2 kilo. Ai. Tapi tajang jian di Cileunyi. Cileunyi sareng? Nya sareng tukang pecel aja di Cileunyi. Atuh teh ka Solo. Di Cileunyi. Mending ayeuna we eueuhna. Tong seueur teh nyarios. Abdi pusing. Ji, atuh nuhun bisa. Sami-sami Kang. Insyaallah. Para netizen, itulah segelintir dari hati ke hati. Saya sendiri dengan Kidalang Haji Dadan Sunarja Dalang Kondang yang sudah tidak asing lagi. Lain waktu kita disambung lagi, oke? Jangan lupa MPP Official. Dalam konten COD. Cerita obrolan dalang. Panteng terus di MPP Official. Bray.